Sugri para wargi kiwari urang kocapkeun jalma anu numpak kana kuda. Nah nika mana eta jalma teh? Mangga urang Bandungan ku sadayana. Kotoplak 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 surah suku kuda harita teh disada. Tilu kuda harita lompat ka lembur Cilemis. Jalan satapak jadi ngebul katincakan ku suku kuda anu keur lompat. Tekung sidilasrog ka gerbang paguron Ardawijaya. Anu kerjaga harita aya tilu urang terus ngarangan jalan berjing ngebedega. Ok saurang harita cimarita. Mereka saha Kang? Mereka pengguru atau napi mereka saha? Dengekeun ku sia ngaran dewek Dirja anu ieu Darji anu hiji deui Durja. Kula tiluan ti paguron Podog Setan Bayangan. Ngaja datang ka dieu aya icin wasen jeung pamimpin paguron Ardawijaya anu ceuk beja magagah sakti mandraguna. Sok buru jajabkeun deui ka jero. Ayo, buru jajabkeun. Penjaga paguron harita selit teuteup. Apunten Kang, saportos nama teu tiasa kalebet. Margina dua aya acara. Wah, acara naon sia teh goblok? Yen alasan we hayang modar sia teh ha? Si Dirja harita molopot. Panonna ciga anu dek kaluar we harita. Lontong diajak cemarita Kang, sabat kerinya. Cek si Darja harita ngatean sangkan buru-buru ngarubuhkeun tilu panjaga. Cilang si Darja harita loncat, anu tiluan harita masang kuda-kuda. Geus pasti we bakal aya kaributan di eta lawang gerbang. Coconguk seperti siapa aku sagebrakan oge bakal modar. Gerak ieu, tada ieu, ya. Celung, si Dirja harita nyerang lengan katun harita ngolepat nyabokan pipi anu tiluan. Hiuk gaplok gaplok gaplok. Kuat tiluan anu harita cinggarwak karasa panas asa direrabseuna. Koleweng-koleweng kubrag tiluan anu harita rubuh. Korejat hudang deui. Anu saurang harita teh culak-cilek berabat lompat ka jero paguron dek bebeja ke guruna. Si Dirja jeung dua baturna ngagakak seuri suka ece munggah nenjo musuh kabur hiji anu duaan di maharita teh pias koneas. Sedangkan anu duaan di maharita teh beungeutna teh pias koneas, sukuna harita nyorocod, si Dirja harita ngadeuketan hiuk cebet kubrag. Duanana harita roboh ngabebengkang. Tina irungna harita picil getih pikawatireun. Celung, si Dirja harita loncat kana kudana, celak harita teh geus aya dina tonggong kuda. Batak kuda teh harita teh lompat asup ka jero lemur Cilemis. Kakara oge 20 meter. Celeng celat, celik. Harita aya tilu jalma ngahalangan jalan si Dirja jeung baladna. Kuda harita disada berjing ngangkatkeun dua suku hareupna. Tetela anu ngahalangan jalan teh si Aceng, si Abun, jeung si Andi. Ok harita si Aceng. Aya kepentingan naon anjeun tiluan datang ke paguron Ardawijaya? Sok sebutkeun. Dewek datang ka dieu hayang tarung jeung pamimpin paguron Ardawijaya. Ceuk beja, pamimpin paguron Ardawijaya hebat can pernah aya anu ngalehkeun. Tadina poe ayeuna dewek tiluan dik ngajajal kana pangabisa pemimpin anjeun. Sok buru jajabkeun dewek geus teu kuat ieu hayang ngadu jajaten, hayang mindo beungeut. Nah, si Aceng tetap tenang sangkan bisa ngontrol kana dirina. Soal tarung mah teh kudu jeung guru kula. Jeung kula oge jadi, sok maju. Wah, Tutung ti sia hayang modar meureun ieu. Darji, Durja, serang euy. Hiya. Si Dirja harita loncat nyerang ka si Aceng. Si Darji jeung Durja oge harita loncat curarit. Sieuh sukuna harita nyejek dada si Abun jeung si Andi. Si Abun jeung si Andi nonjok suku si Darji jeung si Durja. Cedak kalayang curarit celik. Si Darji jeung Durja harita pancuh nangtung dina taneuh. Sedangkan si Dirja harita ngahambatkeun pereupna kana puhuceun si Aceng. Si Aceng ngapendung ku lengan katauna keduk das. Anu tiluannya tanah si
Dirja Dardi jeung Durja ngaranjuk kaget tetela tilu jalma anu aya di hareupeunna mipanda ilmu silat anu hebat kabuktian bisa nahan gempuran maranehanana. Lumayan oge ilmu ilaing tiluan teh sakieu mah teu kosong teuing tadaha deui serangan dewek ieu. Ya cilung si Dirja harita loncat leungeun katuna harita mata mabuk kana sirahna si Aceng. Si Aceng nakis leungeun katuhuna keduk deus. Dina kayan kitu si Aceng ningali lolongkrang kosong dina hulu angan eta jalma. Hayuk perep leungeun katu si Aceng ngadius kana hulu angan si Dirja. Hayuk jeblot. Edan siang ngabongoan. Celik gedeg deg si Dirja harita mundur ka tukang berjeng nyeklan hulu angan anu karasa seueur. Kang, gunakan jurus andalan Kang. Buru gunakan. Cek si Darji nyelengkeung ngabejahan. Raketak tiluareuna harita ngawatek jurus halimun. Las tiluareuna harita ngaleungit. Si Aceng, si Abon, jeung si Andi ngaranjuk kaget teu nyangka musuhna mibanda ilmu halimun. Teu kanyahoan hiuk cebrot celebet cedak hiuk cebrot gebrok cedak. Runtuyan tenggelan tinu jadi lawan harita nyayang dina beungeut jeung dadan si Aceng jeung babaturanana. Kubrag harita terubuh. Korajat kudang deui berjeng culak cileuk. Goblok, curang sia make jurus ngaleungit sagala. Mun nya satria sok tempokeun cirim sia. Direnos jaku dewek. Cek si Aceng harita keseleun lantaran teu kaciri. Cacap si Aceng cumarita cepet harita pipi belah kenca aya nu nyabok. Goak si Aceng harita ngagoak barejeng nyeklan pipina anu karasa panas. Cepet hulu angan dipindo. Si Aceng harita dongko cepet pundukna harita dipindo. Kubrag si Aceng nyuuh kana taneuh. Cungkel harita teh si Aceng robuh. Nasib si Abun jeung si Andi oge teu beda langsung ngagolir lantaran dipindo dada puceuli jeung hulu angeunna. Cakakak teh nu tiluan teh sareuri lalengakan. Keur kitu berudul harita loba jalma lompatan kadeukeuten si Dirja jeung babaturanana. Celik harita teh si Dirja jeung baturna kaciri deui. Tiluanana dangah nangtang tarung ka sakabeh jalma. Nu daratang harita ngarangkog lantaran si Aceng jeung dua baturna geus ngagaloler. Cileng harita aya 7 urang parancu nangtung di hareupeun si Dirja jeung CS-na. Cileng harita teh ningker si Dirja jeung CS-na. Si Dirja jeung babaturanana biasa bae teu kimir kalem we. Anu tujuan teh nyatana si Emen, si Boki, Acih, Mimin, Uroh, Harma jeung Sumi. Anu tujuh teh geus beres nyangking elmuna Mang Barsa jeung Mang Jana. Pokal eta teh si Emen cumarita. Saha ngaran anjeun teh? Sok sabatkan sameme sia paragat nyawa ku dengan dewek. Cakak tiluanana teh sareuri lalengakan. Nu bakal modar mah lain dewek tapi sia goblok dasar. Kabehanana sia bakal modar aku leungeun dewek. Dasar pepance sia. Mun bisa mah datangkeun kuru anjeun ka hareupeun dewek. Sok dicacak dagingna ku dewek. Celengkeung harita teh si Darji. Kulitna orang jian badukang bakal disadang nggelandrung gerah. Barebe-berem 7 orang muridna Mang Barsa lantaran guruna geus diledek ku si Dirja jeung baturna. Anye kieu mah teh bisa diantepkeun euy. Serang batur-batur serang. Ayo serang. Serang woi. Cileng. 7 urang harita nyerang. Lengan katuna harita ngadius kana dada lawana jeung beungeut lawan. Tapi ngadadak kabehna ngaranjuk lantaran musuhna tiba-tiba ngaleungit. Las. Plos. Sakabeh serangan teu kena kana sasaran. Anu 7 urang teh harita cinggaruak ngajadang kang dipindo ku si Dirja jeung 2 baturna. Hiuk cebrot cedak cekok hiuk cebrot celebet. Curalit gebru. Kabehanana namru dina taneuh. Unial dek hudang cepet. Unggal dek hudang dijajak dipindo. Dicacer beungeut teh.
Menikan kejat-jat getih keluar tina bangetnya anu tujuhan. Ugowe harita teh mata kuatir anu kacida poharana mun teh mah aya jalma anu ningalikeun. Sakabe jalma anu ningalikeun harita teh ngabalirkeun panonna, alahan mah anu mungkuk sagala watir ningali babaturanana anu tujuhan teh harita teh namru. Dina kayan eta si kede geus asup ka jero gerbang, si kede harita nyumput dina balik ka tangkalan. Sakabe kajadian harita ku si kede ka Bandungan, ilmu kasaktian tilu jalma nyatana si Dirja, Darji jeung Durja memang hebat. Aduh, iman lur bahaya pisan, bahaya mun diantep. Anu sejen kalah ngajarang jeung caricing, kuduna mah nulungan. Sieun berenya euy, karunya ieu. Eta jalma teh ngagunakeun jurus halimun, memang teu gampang ayeunana. Celik si Dirja jeung baturna kaciri deui. Yuk cepet banget si Boki harita tajong. Anu tujuhan dina kaya anu ripuh banget cia mamam dada sesek teu bisa hudang deui. Kabehanana harita teh ngakaluler dina taneuh bari jeung mandi getih tina irungna kaluar getih cacirot. Cakakak seuri lalengakan si Dirja jeung baturna. Jeleng harita teh luncat kana kuda. Celak. Harita geus aya dina tongkong kuda. Baratak kuda harita lompat asup ka curug paguron. Sakabe jalma harita nyenglet eueuh anu wanian ngahalangan. Telila ti luarna harita geus aya di palataran anu lega palage latihan ilmu silat. Pring sakabeh murid paguron Ardawijaya ngadeukeutan buruan paguron hayang nyaksian naon-naon anu baris kajadian. Mang Barsa jeung Jana sabenerna mah geus apal kana beja yen aya tilu jalma anu nyieun kakacauan malahan mah ngajak talu sagala ka dirina. Jeleng si Dirja jeung baturna luncat tina tonggong kuda. Celik harita parancuh nangtung. Mang Barsa jeung Jana harita leumpang ngadeukeutan ka si Dirja jeung dua baturna. Sorog harita adu hareupan. Ok Mang Barsa harita cumarita kalayan tatag. Bagia lur, di paguron Ardawijaya, kula anu katelah Barsa jeung ieu batur kula anu katelah Jana. Kula duaan pamimpin ieu paguron. Aya naon jauh-jauh datang ka dieu lur? Kula anu katelah Dirja anu ieu Darji jeung ieu Durja. Kula ngaja datang ka dieu ka ieu paguron pikeun ngajajal kemampuan ilmu silat anu jadi pamimpin paguron Ardawijaya. Cek beja hebat, cek beja can aya anu mampu mapakan atawa ngelehkeun. Kula mah teu bisa nanaon lur. Asa leuwih hade urang ti aya di imah bari ngopi lur. Bari jeung dahar, yakin mah cocok jigana. Teu bisa. Acara ngopi-ngopian jeung dewek mah. Dewek datang ke dia yang tarung, jadi daik teu daik anjeun kudu ngalawanan kula. Mun henteu sakabe jalma anu aya di dieu bakal jangkar kula ngadewek. Urang mimitian Barsa. Iya. Cerilat. Si Dirja harita nyerang. Dengan katuna harita ngahayup. Dihandat kana geduna Mang Barsa. Keduk das. Mang Barsa nakis kana serangan si Dirja. Jelang-jelang si Darji harita nyerang ka Mang Jana. Mang Jana gula-kilek jeung ngabendung panelajang lawana. Kilek pros. Yuk keduk das. Cari jeug dua dina harita mundur ti lengka. Sakabe jalma harita tamlok ningalikeun kanu tarung. Piela jeung Nyi Caci oge aya duadana pada ratug sok ingin salakina kasoran ele jajaten. Budak Biela nyatana kirana aya nangtung jeung Biela. Budakna Nyi Caci nyatana jang damar oge aya ngarendeng jeung Nyi Kirana. Sok senajan eta budak teh kakara umur 10 tahun tapi geus mibanda ilmu silat anu hebat warisan tinu jadi bapana. Dina kayan kitu curilat. Harita teh cirim junung kalayang. Harita cirim ngalayang bangun anu hampang. Eta cirim teh asup ka jero pakalangan tarung. Tetela eta cirim teh nenggina. Cinale celik celegedeg harita pancu nangtung di hareupeun Dirja jeung baturna.
Dirja curing hak ari ningali anu herang-herang mah dedegan nengkina memang hade geus rancuni rambutna panjang rariaban katebak ku angin. Dina waktu harita ngangge raksukan hejo meni indah pisan. Si kede anu teh tadi merhatikeun ti luhur tangkal kaya harita molohok mata si meuteu ningali wanuja gelis serupa. Gelisna memang luar biasa. Paon si kede harita neuteup seukeut bangun anu hayang sidik. Aduh, saha eta nya kuring mah teu wawuh. Gelisna meni wow. Bagaikan widadari. Keke ari indung bapak kuring di mana itu tika ciri itu merenya indung kuring teh anu keur nganending cing budak awewe tapi ayeuna mah asa beda meni geulis. Si kade di waktu harita teu buru-buru manggihan ka indungna lantaran situasina keur aya anu tarung. Harita di tengah pakalangan tarung si Dirja neutup seukeut ka nenggina. Edan euy di tempat samodel kieu aya widadari. Darji, Durja. Pagkepisan mun dibawa ka paguron pedug setan bayangan. Guru urang meneting sugema naker. Malam pertama cing dewek. Malam kedua cing anjeun Darji. Malam katiluna cing anjeun Durja. Pilih gantian sangkan sugema. Wah, mau bisa. Kang, mau bisa. Mun dibawa ke paguran urang matang tu bagian si guru. Guru urang heula ti heula, Kang. Urang mah moal ke bagian malam pertama moal, Kang. Cek si Darja harita nemalan. Nyak beureum harita wajahna nengkina. Mang Barsa jeung jana oge sarua harita teh nyak beureum beungeutna lir besi atah beuleum. Hei setan, iblis, jurig sia. Sok maju mun didinya hebat tong asa-asa gunakeun jurus simpanan lantaran kula moal asa-asa dina ngarubuhkeun anjeun tiluan. Wah, Jer, gabok ai. Aduh, siapa ki geulis we adi ngambek teh. Nenggina bea kasabaran jigana teh. Rakatak nenggina ngawatek jurus tangan saketi. Celat nenggina harita nyerang peureup katuna harita ngadius kana dadan si Dirja. Si Dirja cicing teu ngalakokeun gerakan naon-naon ciga hayang dipindo. Peureup nenggina harita nangal pisan dina dada si Dirja. Hayu, cepet. Kalayang. Kubrag si Dirja harita roboh ngabangkang ku sakalimindo. Karasana sesek jeung eungap. Nenggina harita ngacumpalikeun badanna ka hareup sababar jumpali curalit jelung. Nenggina harita loncat ka layang pada nenggina ngalayang bangun hampang. Dina waktu turun ka handap tur nenggina harita mata dek ngahantem dadana si Dirja mun keuna meunang teuing bejad. Si Dirja mungeun ari kakeunaan mah buru-buru harita teh ngalurentelkeun badanna. Cedak tur nenggina keuna kana taneuh menikeun ka nyeblok. Mang Marsa jana oge harita ngablesat nyerang dua pasang jago harita silih pindo silih jejak ngagunakeun jurusna masing-masing. Gila kaplos, kiduk das. Cari jeung cirim si Darji jeung Durja harita mundur terlengkah kadorong ku kekuatan Mang Barsa jeung jana. Darji jeung Durja kaget anu lini kila lantaran dirina eleh dina tanaga lapis. Nenggina jeung si Dirja geus mancukeun tangtunganana. Ayo euy, urang kudu buru-buru ngarengsikeun tarung ieu. Gunakeun jurus andalan seperti biasa. Gunakeun. Siap, Kang. Siap, Kang. Kergetek ti warna ngawatek jurus halimun. Les teu kaciri. Nenggina Mang Barsa jeung jana katut anu lalajok karageteun tetela jalma anu nyieun kakacewan teh bogan ilmu anu hebat nyatana ilmu ngaleungit. Si Dirja harita ngacurat kadegetan nenggina siat tak notok kena jalan darah dina beungna. Nenggina kaget lantaran dirina teu bisa gerak. Sedangkan si Darji jeung Durja mindo dada puceuli Mang Barsa jeung jana. Yuk cebet cedak. Mang Barsa jeung jana harita dek rubuh buru-buru mancukeun tangtunganana. Kakaraoge nangtung tenggelan demi tenggelan kena pisan dina careham dada jeung hulu angan.
Dua nana cinggarwak terus mebut kena tanah, nyuung kena tanah saterus nama langsung ngecoprak. Bela jeung ni caci harita ngacerat ngadeketan kamang barsa jeung jana. Budak anu duaan oge nuturkeun nyatana kirana jeung damar. Ceneng cerelap, ceneng. Bela muru kamang barsa sedangkan ni caci muru kamang jana. Kirana muru ka bapana, damar oge sarua muru ka bapana. Dina kayan eta si kede bisa merhatikeun kalayan jelas indungna nyatana Biela nulungan ka lalaki anu keur ngudupruk lantaran ditonjok ku angeunna. Si kede bisa ngartieun indungna geus kawin deui. Ayeuna geus boga budak. Mun kitu mah bapana nyatana Mang Arda geus tilar dunya. Cai panon si kede ngadadak ngunclang asa teu ridho indungna bebarengan jeung lalaki sejen. Cai panon si kede harita murebut mapaya pipina. Sedih ningali kayan eta, tapi sok senajan kitu amanat anu jadi guruna nyatana Kilanggi yen manusia mah aya anu ngatur. Jadi kudu bisa narima kana sakabeh kodok udara ti pangeran. Keur kitu cakakak si Dirja harita seuri lelengakan. Wah, gedinganan aya deui awewe anu geulis ay. Keur sia tah Darji Durja. Dewek manu ye anu keur nangtung pastina ieu mah can kiwin masih kini paruan aduh eta mah geus boga budak pek keur sia duaan eta mah Bela harita nangtung merejang kakorot ngancing dua leungeuna dikepelkeun tanda amarah anu luar biasa kacrot Bela nyeduhan peungeut si Dirja meuli lamokot. Si Dirja kekerot lantaran ambekeun ka Bela. Waktu asna kaum dangu insyaallah dinten ajing urang teraskeun dina bagian anu ka-27 na. Semangga wilujeng gantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.